Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamiarsa para siswa kali sepuhna nunuju nyakseni ieu pidangan TV edukasi. Mugia rahmat sinareng salamet nyarengan Bapak Ibu saderek nggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala tehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer ti NGMP BSSMP MTS Kabupaten Garut nu dijomantarakeun langsung ti Dinas Pendidikan Kabupaten Garut alpukahna gawe bareng MGMP BSSMP MTS kalih Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara nu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 7 semester 2 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinangtos saderek tumaros bahan pangajaran anu bae nu baris dipidangkeunana kumaha sangkan urang tiasa maham kana eusi pidangan luyu sareng maksad tujuan nu ngajanggerek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler etapa tarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalawan gemet pidangan salajengna wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing para siswa sadayana. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui dina pangajaran virtual basa Sunda. Mugia hidup salawasna aya dina ganjar kawilujengan tur panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sok sanaos zaman kiwari urang dirungrum bang balu sasalad COVID-19 tong salempang tetep semangat para siswa nuku ibu dipikaheman tur dipikareus dina daget ayeuna ibu kapapancenan ngaguar materi pangajaran basa Sunda nu jejerna papasingan pupujian. Dina lawungan satu acana hidup parantos nitenan ciri-ciri pupujian ayeuna ibu baden raskeun medar ngeunaan papasingan pupujian. Supaya hidup langkung maham kana papasingan pupujian, mangga titenan heula contoh teks pupujian ieu. Contoh teks pupujian nu nembe dititenan ku hideuk. Papasingan pupujian teh aya hiji muji ka Allah Subhanahu wa taala, 2 sholawat ka Kanjeng Nabi, 3 doa jeung tobat ka Pangeran, 4 pepeling, 5 pangajaran agama. Pikeun leuwih maham kana ieu materi, hidup diperdi ngerjakeun pancen nu aya dina modul. Sakitu pedaran nu tiasa didugikeun dina lawungan ayeuna tepang deui dina minggon payun dina pedaran salajengna. Cag amit mungkur pamungkas sanggem wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca rupina sakitu kidangan anu tiasa kadugikeun ti rengrengan MGMP BSSMP MTS Kabupaten Garut mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya nggoni ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun bo bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun wilujeng tepang deui dina waktos kali jejer anu benten. Cag sim kuring ambit mundur pamungkas sanggem wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.